Di hiji kampung aya 3 ece-ece anu kacida lempong. Namina nyaeta Cepika, Cepio, jeung Ciani. Hiji mangsa imahna Cepika teh kamalingan. Tuluy pas Cepio sasapu di luar manehna riweuh mere nyaho ka ece-ece nu lain. Uca, tadi putih dipanggil ya maling. Nah, galing buk, eci galing main. Nah, hai Cepio maling jelen galing. Galing, kan ya tuh bisa kata Ica. Ah, teuing aku mah anjeun. Aya naon, dadangwadan aya ucing, kunaon ucingna katabrak lain. Iya deh hiji deui aya maling Ridwan dan ucing. Hai, maling. Mana Cil, mana? Alhamdulillah Cil kau ge geuningan. Ih, ai Cepika, ongko tadi teh aya ucing, nah abet ayeuna kenapa rame? Kunaon ucingna liar sugan? Astagfirullahaladzim, ya dengekeun ka Cepil. Tadi peuting teh di mabdi aya maling. Wah, bener Cepika. Aslina Cepio. Naon ece mana radio kieu ngarabrokeun atuh. Kieu Mang Adi, tadi peuting teh di mabdi aya maling. Anehna teh lain maling TV kulkas, kalah ka maling barang-barang nu beuleuh ti Mang Ridwan. Hanya aneh maling nambel juga. Sugan eta maling teh hayang balanja ka urang ngan teu bawa duit. Heuh, sugan malingna bokeh. Dalila datang Ciani nyamperkeun. Ece-ece mang ayeuna ieu teh manehna riweuh sana teh. Aya maling mali. Keheula di mana aya malingna? Irah aya malingna. Ka imah jam sabaraha? Keheula atuh Cil, nanyana lalaunan teu ka harto. Kieu teh ayeuna mah sok jelaskeun singgen rek. Pan kieu, sore kamari teh abdi meser sandal di warung Mang Ridwan. Aripakna teh pas isukan kalau dipake ka pangosan teh naha, pas ditinggal tadi teh eueuh. Pantesan pas tadi kita asa anu kekedrok tak teh tapi harus bari mah. Sudah main tadi paling sudahnya. Kieu ayeuna mah hayu urang laporkeun ka Pak RT. Hayu. Cepika, Cepio, Ciani jeung Mang Adi tuluy indit ka imah Pak RT. Geus di imah Pak RT manehna ngalaporkeun kumaha caritana. Iya PT. Itu PT. Eueuh karnya teuing atuh. Bener Pak RT, wajar dah. Di Cepio mah water-water teh ingat. PT kumaha nya? Sangkan urang bisa lewat malingna. Tah, kieu we ayeuna mah doang tanah solusina. Tarasi bangunnya dijieun sambal kalada, mantap. Ih kumaha maksudna? Batu ngomong solusi jadi kana tarasi. Capek deh. Tuluy mikir neangan solusi. Teu kungsi lila. Aha, Naon kumaha? Ih sugan buat solusinya. Kumaha ayeuna lamun urang pasang perangkap? maksudnya? Pan kieu ke penting Cepika teh nyiapkeun barang halus tah. Kepan malingna teh bakal datang. Ke urang tangkap babarengan malingna. Bener berarti yang penting orang kumpul di mana Cepika. Hayolah asal ayakeun kue we jeung susulan kawan coklat mantap. Agelah siap hari kue mah, apaan orang kaya. Tapi puntennya ece-ece abdi mah setiasa ngabantusan newak malingna sababaraha kumargi di kantor desa. Siap. Ece-ece lempong sareng Mang Adi teh tuluy baralik ka imah sewang-sewangan. Wanci peuting ece-ece lempong tos siap ngangkat ka imahna Cepika. Ti jam 8 peuting maranehna tos kumpul bari ngarumpi. Tos 4 jam maranehna nungguan maling. Ece-ece lempong geus baroseun. Pang nama Adit mah anu pangpayunan nundutan mah. Aduh, yang kacai lah, yang Cepio antar yuk. Iya jangan selain kayak percaya. Ayo tujuan. Tuluy Cepio jeung Ciani indit ka cai. Cepio teh ningali aya jelema keur kakaratak di dapur imahna Cepika. Bobo itu maling nggak? Cece tinggali. Itu aja lu mak. Mana? Tukang ngegali, teu aya oge. Lain tukang gali. Tinggal itu aja lu mak. Hayo orang ngeruan Cepika jeung Mang Adit. Cepio jeung Ciani henteu jadi ka caina. Maranehna tuluy ngageruan Cepika. Hei Ce tinggali di dapur aja lu mak. Hei tinggali. Wah, bobo itu mana? Hayu tuh orang tewak tapi lalang dah. Hayu. Ece-ece rempong tuluy nyamperkeun jelema nu aya di dapur. Ari pak teh bener. Jelema eta teh keur luak-liak neangan barang jang dipaok. Wanci si maling keur luak-liuk, ece-ece riweuh datang tuluy newak maling eta. Mana nya cacak teh sugan we nu gede tinu kamari. Hayo, maling mana ekna abang ada di dia. Henteu da urang mah keur neangan cacak tuh di para.
Nah atuh nih yang cak-cak wayah kiwari. Nah tadi pada isa. Apaanan? Apa dengan? Hayo orang lapar dengan Pak RT. Abdi maling ece, abdi mah. Tukang puak-paok. Cirempong tuluy mawa eta maling ka imahna Pak RT. Assalamualaikum, Buntan. Pak RT, iya malingna atas benang. Waalaikumsalam, mangga kalebet ece. Malingna teh iya. Coba buka kupulukna, saha malingna coba. Mang Ridwan. Kunci kuplukna dibuka, maling teh padahal mah Mang Ridwan. Isukna Mang Ridwan teh ditilik jeung dibere sababaraha pertanyaan. Hasilna teu aya pisan bukti anu nunjukkeun yen Mang Ridwan teh anu geus maok barang-barangna Cepika. Sukanana Cepika Ceyani jeung Mang Ridwan teh keur ngararumpi. Teu lila Mang Adit ngalewat. Ceyani teu kahaja ningali sendal anu dipake ku Mang Adit. Kela, eta juga sendal Cepika deh. Lain gimana mulai ti Mang Ridwan kamari. Udah Mang Adit mah sok tara meuli, sok tara jadi oge. Hah, mana? Oh, nya sesarua gini. Bener eta ciri-cirina teh nomor 8,5. Nah, aya huruf P di dinya nang menang nyirian ku abdi. Mana coba buka Mang Adit? Da lain gimana abdi. Tuluy sendal anu dipake Mang Adit dibuka jeung ditingali ku Cepika. Alasan, gawat buka. Sesarua tuh aya huruf P nomor 8,5. Teu nyangka Mang Adit teh kitu. Ini behind the skin anjir.